Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Isal Pauji ti kelas 12 IPS 4. Abdi di dieu bade ngaresensi buku nu judulna novel Demung Janggala. Demung Janggala ieu nyaeta pangarangna Tatang Sumarsono. Jumlah kacana aya 232 kaca. Penerbitna Sipi Ceger Sunten. Buku cetakan kahiji nyaeta bulan Agustus 1883, buku cetakan kedua bulan Mei 2011. Buku cetakan ka-3 bulan April 2017. Dina novel ieu Demung Janggala kacaritakeun pelaku utamana nyaeta Demung Janggala jeung lanceukna Listayu. Di dieu Demung Janggala jeung Listayu diajakan ngalolos ku pangasuhna nyaeta Mamang Jalamprang. Kusabab di dayeuh ukur teh keur aya karamean antara Kanjeng Dipati jeung prajurit ti Mataram. Nah, pas keur ngalolos kieu Demung Janggala teh kaudag ku prajurit lawan. Prajurit Mataram kaudag. Terus kitu Mamang Jalamprang ngalawan. Nepikeun aya salah siji prajurit anu kabur. Terus bebeja ka gegedugna yen Mamang Jalamprang jeung Demung Janggala teh aya di dinya. Nah, terus kitu Demung Janggala jeung Mamang Jalamprang ngalanjutkeun ngalolosna nepikeun ka sisi Sungai Citarum. Ti dinya Sungai Citarum keur caah rosa. Atuh puguh we Demung Janggala teh kudu mapai sisi Sungai Citarum. Pas keur mapai kitu kaudag di ku prajuritna kakepung ku prajurit Mataram. Terus kakepung gitu kapaksa ada Mamang Jalamprang terus tetiasa ngejat atau ngalawan. Kapaksa kudu diboyong ku prajurit kerajaan Mataram. Pas diboyong Demung Janggala nubreskeun pakarang kana tonggong prajurit Mataram. Langsung Demung Janggala teh lumpat ngajol ka cai ka Sungai Citarum. Ai Mamang Jalamprang reuwas. Puguh Mamang Jalamprang ge ngalawan nah nepikeun nemah pati di dinya keneh. Layan Mamang Jalamprang nyata dipikeun ka Sungai Citarum. Terus kitu si Ibi sareng Listayu pasrah diboyong ku prajurit kerajaan Mataram. Dugi ka di setengah perjalanan aya Raden Sungsang babaturan deketna Bapa Listayu. Ditulungan ku Raden eta nepi keun salametna. Terus Listayu jeung si Ibi kapaksa ngawelas budi Raden Sungsang supaya Raden Sungsang teh jadi patih nagara. Sabab lamun ku henteu manehna pasti beunang kana balukarna. Tos kitu Demung Janggala anu tadi ngajol ka cai teu acan emah pati diasuhan ku Kang Bewos sareng Kang Akung. Diasuh dirawat. Nepikeun Demung Janggala teh jago kana bela dirina, kana ngagunakeun pakarangna. Da dilatih ku Mang Bewos, nyata Mang Bewos teh begal anu di kampungna. Terus kitu Demung Janggala ngawelaskeun dendam ka anu kerajaan nu pernah ngajieun manehna susah jeung hayang papanggih jeung lanceukna nyaeta Listayu. Mung sakitu resensi ti Abi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.